Segernya ngerujak engkol di saung Mang Omet. Halo guys, balik lagi sama Aap kan. Kali ini berhubung cuacanya sangat bayang yang oke karena sirah nate asa aya liran. Jeung deui asa bade ngeunah pisan di cuaca yang sangat bayang yang kieu ngarujak di saung baring angin heueuh ge. Dan bisa kalian tengok perjalananna oge katana hungkul ku rarasaan mah Valentino Rossi oge jiga mah moal bisaeun. Dan itu dia saungnya guys, bisa kalian tengok saungnya sudah mulai nampak. Jadi orang pun markirin dulu motornya di sini dan langsung saja bergegas ke saungnya guys. Jeung deui ieu pemandangan oge kat indah pisan juga terpantau di sebelah luhureun saung aya kalapak crispy. Waduh mantap komplit beres ngarujak langsung ngaladowegan ieu mah. Dan ini dia saungnya, langsung salpoknya melihat balongnya. Di sini juga ayam balong guys, jadi bakal mineng ulin kadieu. Sugan we aya niatan itah ngabedahkeun balong. Nah heueuh guys, tidak perlu berlama-lama, langsung saja KDM alias Kang Dendi Mulyadi sudah mulai mengeluarkan perlengkapannya. Ngan di sini teh asa aya nu poho guys, cengek nan teu mawa. Jadi orang pun bergegas heula untuk ngalah cengek. Nah heueuh guys, tah tengok guys, di sini sudah nyampak anu bogana guys. Jadi orang tidak perlu puak pauk, jadi langsung saja minta izin heueuh guys. Kan ngeunaheun ari geus boga izin mah arek ngalah sakarong oge geus boga izin mah moal nanaon sugan. Hehe. Langsung saja dipetik satu persatu. Dan ini dia bebenangannya guys. Tidak perlu loba teuing lah sakieu oge cukup. Soalna cengek kieu mah patri lah ladana menusuk jantung pisan heueuh guys. Jadi berhubung bahannya sudah komplit, langsung saja langkah pertamanya dipipit heula gagangnya, lalu ditambrukeun kana coetna. Lalu ditambah gula 2 gandu. Oke, tidak lupa tambahkan garam alias uyah 2 kilo guys. Setelah itu langsung saja di blender kokod sampai halusnya. Oke, tidak lupa dikucuran cai satoran ameh rada hencer guys. Juga tidak lupa untuk langkah selanjutnya mengiris-ngiris engkolnya sampai halus guys. Setelah halus, setelah loba langsung saja dicampurin kana coet guys. Tetapi di sini berhubung coetna leutik alias mini, jadi orang pun memutuskan ngarenosna dina baskom guys. Dan ini dia hasilnya guys. Tidak lupa diangsan dulu. Langsung saja dipacok, ngabiri gidinyo ladanyo. Jadi untuk rasanya itu terlalu lada guys. Bisa kalian tengok eta KDM oge kat berem kitu baring ngesang guys. Dan sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa follow, komen, like, and share. Bye.